dina berita na medsos deui wae nya wing maca miris cenah di hiji daerah cek aturan cenah urang itu kudu ngahemat BBM nepikeun ka hiji daerah mah lamun indit ka kantor teh kudu kana sepeda atawa lempang lumpat lah gitu nya di hiji sisi cenah ayeuna dibere motor gitu berarti lamun dibere motor komo di loba nu makena nya berarti kan BBM beki boros meureun kitu nya tah cenah itu kumaha tuh tumpang tindih pisan cek saha tumpang tindih dan tumpang tindih emangna asin tumpang tindih ante ai kana motor mah teu meunang tumpang tindih bisa ditilang jeung di lompatan mah tumpang tindih lompat mah lompat we kalau sebenarnya sepeda mah tumpang tindih atuh meureun kumaha tumpang tindih mah hese majuna nya ai urang mah cek saya ge cokot hikmah na lah nya kudu ribut meureun dan naon ka anu dititah kana sepeda mah atau nu lempang anu lompat ngarah sehat guys sehat ya kan udah olahraga nggak poe coba nu kana motor mah meureun teu non teh jarang olahraga da kana motor gitu kita teh gampang asup angin katanya angin duduk dikerok maot ente maksudnya teh nya gering lah gitu coba bandingkeun nu sehat atlet-atlet kan sehat sok sanajan aya nu stroke kayak gitu nya da capek teuing gitu kecuali gitu nya manehna maksakeun anu lompat teh misalkeun di saya mah nya imah di Cipatujah naon teh gawena di Ciamis lompat tah eta mah nepi bakal ke rumah sakit jadi intina mah lah cokot hikmahna we lah mun urang dititah sehat gitu kita sehat antaran urang unggal poe olahraga sanajan capek gitu dan barang ge sugan we engke aya ieu aya pembagian sapatu atuh paranti lempang lompat unggal poe di plotter teh ngeureun pejet gitu nya atau kos kaki kebagian kos kaki teh kita anu 100.000 teh anu khasiatna bisa meringankan tubuh jeung ngobaran penyakit cokor gitu sarupaning rorombeheun kekeongeun mata ikan sariawan bibir pecah-pecah nu kitu ningan datang bulan tidak lancar no eta ya sanu apa gitu sugan gitu mata sabar we keun sabarnya da leula mah capek lompat leula capek lah lieur kain lagi hoream Mbak, nyanya.